Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Urang mah teu daya teu upaya, lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu lempang urang moal diangkat jadi wali. Urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali. Sebab naon? Sebab aya ikhtiar. Satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan, guguli bedan. Non gitu ngaranna bubulik bekan. Bubulik bekan dina syariat bae. Pan urang naik tah kana hakikat teh ngalengitkeun ikhtiar. Teu bisa urang ngalengitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngalengitkeun ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh naonan mun kurang diamati mangan teu meunang langsung notog urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji ti dieu tek bae datang ka imah ka ulan tapan teu muka warung lah sajan muka warung ge ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae. Terus kumaha Allah bae pun jadi kieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu ye wah sana lain deui ka atuh geura dahar lah sanajan dahar ge ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah geus moal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu ka dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu melu beas pasrahkeun ka Allah bae ye pan dari kieu ye wah tah lain kitu metakeunana lain kitu. Jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu. Nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna. Nu lain hakna kudu dipicen awal neuk micen ikhtiar. Nafsu aya urang. Contoh nafsu dahar. Nafsu nginum, nafsu sare. Eta teh kapan kudu dibere, kudu dicumponan hakna, hak nafsu. Hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna tuh. Bikeun atil haqqa kulladzi hakin. Bere kulladzi hakin haqqo. Urang ieu lapar, aya hak lapar, dahar, nafsu dahar, cumponan hakna. Lantaran urang lamun teu nyumponan hakna cek syariat pae. Sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta. Cek syariat heula. Cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanana sesenangan dahar. Tuh, sia de. Urang hayang nginum dahaga. Lah, ulah nginum cenah eta saupa. Tuh modar sia. Ngelew bisa di dinya. Hak nginum dahaga di dieu. Sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kullah hakin lihaqah. Hok geura dikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga. Enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna. Jadi aya dua setiap urang dahar aya dua didinya aya hak dahar aya sesenangan. Nginum aya hak nginum aya sesenangan. Pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana. Pamajikan aya hak pamajikan. Urang teh biologi pan urang teh atuh. Ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot. Nah eta teh kabogaan hak ngan eta sesenangan leuleuyihna nu teu meunang. Mantak diatur adab-adabna. Jadi lain berarti nafsu, lain. Dieukeun dibunuh teu meunang, diatur nafsu teh. Nah mantak supaya urang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah. Hiji ulah sesenangan dina daharna, ulah enakan dina daharna. Ieu mah nyumponan hak dahar awak mun henteu make sangu
nisbat di Indonesia leles niatan jang ibadah pikih keneh tapi wari praktek melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget baik ka Gusti Allah urangna ti Allah ku Allah ka Allah ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah kos kitu terus urang emang teu ngomong eta sangu ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dah kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen saya kira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubah ieu urusanana kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atulah tah ngomong setiap urang dahar teh tah sangu ngagerokeun urang lauk ngagerokeun urang nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureureuyan lain cak sangu cak lauk cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa nah teh eta urang kos kikituan kos tak eta teh ngaranna hal itu jadi hal nyaritakeun hal berangkat urang tina dahar aya hal mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal waspul fadlah nu tadina mah biasa ku hari mah ku Gusti Allah ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa tina hiji makom kana makom nu lain biasa mulai urang tina dahar tina nginung tina pake tina sare terus sare lamun teu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun saenggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus cukup bae ngampar di handap ngemantak ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae keur ngaji ge hees bae kana nyaho tarekat nyaho ahli setan pamatu eta kos kitu lantaran izin ka Gusti Allah izin urang neuleuh spring bed neuleuh kasur terlalu mewah ingat urang ka kuburan di kuburan mah ampar-ampar acan teu pantes jeung teu layak awak urang encan boga makom can boga darajat monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang memuji ka awak urang urang teh terlalu menghormat awak urang ngajauhan urang jeung Gusti Allah urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bahasa Gusti Allah aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang na ieu teh makin jauh urang begitu urang deuk make sapatu deuk make sendal teh layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad aing mah pan kiai eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah begitu urang deuk make baju itu pantes urang mah pan mulya masa DPR make baju na kos gitu batik dong woi itu pantas itu make batik mah etalah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah datang ka mana urang menghargai diri urang di dinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah nuantak ai satung can bisa macan bisa eta ngajauhan urang make samarenda secara lahiriah mah mantep jasa orang secara batiniah mah ngajauhan urang ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara samarenda jauh urang jeung Gusti Allah sebab naon urang kurang menghargai Gusti Allah menghargai ka diri urang dipakaian samarenda abeh mecis Sabaraya hargana baju ieu mah 100.000 aya ieu mah 200.000 beda kok beda ieu mah dipakeun ngeunaheun mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mun make nu 300.000 hiji mah leuleus kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna tah aya bahasa dideuleuna karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah berarti kan urang menghargai diri urang. Jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus. Eta teh cek zahir kos kitu, batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah. Kahalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang.
ka urang menghargai urang. Jadi supaya urang teh hargaan cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang. Semakin teu di mahal-mahal awak urang semakin deket urang jeung Gusti Allah. Semakin teu di mahal-mahal semakin deket. Semakin deket jasa. Geus teu dianggap awak urang deket jasa. Nu mantap urang teh ngahiji jeung Gusti Allah. Ngahiji teh bahasa teh teu meunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu meunang. Aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk pan Gusti mah kholik masa makhluk jeung kholik kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis. Nah, dek dibawa ka dia sasar sia guru. Mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu meunang teh urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe can nyaho jeung can boga perasaan. Teu meunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu meunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprek nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berjanji sehidup semati. Gombal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tah kuari dikagusi Allah kan. Eta makan kasih sarwiti, tah mah kos kitu mah. Kuari dikaallahkeun rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti endeu kumaha ngomongna. Mantak bahasana wahdatil wujud sasar. Lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud ya. Lamun ku urang endek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah. Jasana jan ku kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud. Ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan. Nu mantak ngabahasakeun tarekat di anu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun tarekat bahaya cilaka sia. Saha guruna kuari? Batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid. Oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah tarekat tamat cenah sabaraha saminggu. Di sakaliguskeun bae lah di fotokopi eta na ge. Je tarekat si kos kitu tah mah ngaji amil kos kitu mah atau surat undang. Tak bisa tarekat bajalin Gus ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru nanti anu paham hawa nafsu. Geus ieu nafsuna dina pakaian, guru nyahoeun. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian. Ieu nafsuna nafsu dahar, nafsu daharna nu kudu diucutan. Supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru teh kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah iya. Nah iya ya, sia mah geus naek cek guruna. Aing ge sok nundutan bae. Berarti geus turun ka sia ya guari. Nah eta kos kitu tah. Ieu keur carita gambaran-gambaran bae. Jadi lain sambarangan noregat tah eta teh keur carita hal ndek menempuh beda cek di dieu. Al halu teh ya. Hal teh ya wal ismu teh al wasul fadlah li adahu muhabatun tak eta teh pameret ti Gusti Allah. Nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat atuh urangna ge dibere. Nu teu berangkat mah teu dibere. Aya ge jarang disebut murad teh jarang ya tetep murid. Henteu 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetep murid. Lantaran naon hesen mantak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya mah datang diangkat bae kan ku Gusti Allah. Diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali. Hese nya deuk ti mana mimitianana hese. Tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu tak kudu dileureulan nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna ta eta anu bakal jadi siksa lain maksudnya disiksa heulanan sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus. Tak eta kos kitu tah eta picedan heula beda jeung kieu lamun kitu mah nyana mah teu hayangan bogana nu bagus lain deui
lain deui sebab jadama teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore ieu mah pangmakekeun bae eta misalna bib ka bib rozak ternyata jore ieu mah kiai pangmakekeun bae abdi mah hayang bil berkah oh geus atuh geus teu nanyakeun sabaraha teu nanyakeun kumaha geus dipake bae teu jauheun dirinya bahwa eta teh bagus atawa ieu mah emang aya ge nu bagus henteu naon nya teu hayang bagus teh ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga ikhtiar teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah bakos kitu mah urang boga kendaraan anak jore kuari ngahaja ye mengamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur derajatna geus teretan ka luhur tangkal kalapa ye wasa ragag bisa ya asana ye teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh mah kos kitu mah minimal Fortuner eta ngamulyakeun diri urang ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh teh jeung Gusti Allah jauh tadi masalah geus boga Fortuner teh je teu bagus yo mendingan Polpo bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang insyaallah ngagidegna hebat dasar lamun aya gejlugan teh nyoy pan aya mobil nu di mah urang mah hulu ka luhur ngancul ka luhur aya teh mah kadeu lain nyoy ya kumaha harga atuh naon gitu. Nah, berarti kan orang mending meuli Polpo baik menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunanan aya bangsa sekitar samarhalah mah tidak Fortuner ka Polpo wow tabati masri ka magrib jauh beda jeung kieu di mah pangmakekeun bae cenah kiai kula boga bilik manya ge hayang saudara teh babil barokah bae jadak kula mah ieu teh mere teh pangmakekeun ku kiai paranti ngaji paranti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya masalah henteu dihayangan ku urang henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza Kijang Fortuner jeung Polpo akur bae masalah jadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang. Tadi dia bulak biluk da ieu hal ye siga da ye. Satungtung urang menghargai diri urang, harga Gusti Allah di diri urang kurang ku penghargaan urang ka diri urang. Kumaha teh sih ngomongnya? Tuh, kadi kitu eta lah nu ngajauhkeun hijab eta. Ikeur carita di kendaraan, carita di pakaian, carita di dahar. Urang naik mobil lapar ya beuteung geus aya hak tah. Hak kudu dicumponan ye. Yuk tadi dia baik. Warteg dematu. Kunaon emang? Atuh teu pantes urang meluhur derajat. Ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah. Mun diomong ulah di warteg atuh warung Tegal. Beres tah mah tuh. Tetangga aing ge aya urang Brebes. Orang Tegal. Ulah. Mana tuh teh. Lah kurang bagus sama restoran anak kos kitu. Deuk dahar dengan restoran nu bagus. Emang nu deuk diasupkeun kursi. Emang nu diasupkeun meja. Sangu nu diasupkeun lagi. Tah menghargai urang ka diri urang sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah. Ieu keur carita hal heula heuh. Deuk ngaroba hal tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna. Matak nafsu lah diopedan heula. Ye, atuh anu deuk diasupkeun sangu mah ulah neuleuh mejana, ulah neuleuh korsina, ulah neuleuh restoranana atuh. Asal aya sangu bae. Geus bae teh warteg ulah. Hina warteg mah harideung jelema mana ge. Iya restoran. Ulah, kunaon emang pelayanan deuleu Gusti lalaki terus mah. Waduh. Nenek aya teh nu rumbe. Iya. Di deuleu urang. Bagus, kunaon? Bikang nama kolot. Wah. Barang rek lewat. Iya. Ieu mah nelayan. Iya, di dieu kelas urang nu kos kieu mah. Mantap. Kakarak datang doang nih nangis aya nu mawa kos kitu teh tah buku di hareup teh make pulpen. Ieu na beureum. Maju sadia ka dieu kahana pingpina putih. Ieu kelas urang ye. Jadikan teh. Silakan Pak. Minumnya mau apa Pak? Aduh.
kelas tinggal kelas di dunia mah naik kurang teh tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa naik ke kelas naik ke nomor hiji dunia mah luhur jelema kabeh memandang istimewa menurut Allah jauh makin jauh sebab menghargai urang ka diri urang tah ku penghargaan urang ka diri urang sakumaha urang menghargai diri urang berarti urang teh aya berarti diri urang mulia dimulyakeun ku urang sorangan dipapantes ku baju nu mahal dipapantes ku kendaraan nu mahal dipapantes ku restoran dahareun anu mahal Allah berarti tersita coceng teh hak Allah sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake karesep sarian Allah baju teh kendaraan teh dahareun teh jauh Gusti Allah mulai sholat orang Allahu Akbar eta polpo mah ieu non lampuna tukangna bagus hebat teh eta nu kuari mah aduh dibandingkeun jeung Mercy bagusan polpo Mercy ge bagus sebenarnya mas waduh eta nu kuari teh naon Hyundai bagus teh kos Alphard gede deh sebaranya hargana di mana eta sih itu sabaraha poe eta teh urang ngamun meulihnya mun keur salat sih aya transaksian segala datang ka mana ngahargaan diri urang ngahargakeun diri urang nah ieulah eta lah pangkat urang di dinya Allah datang ka leutik teu kadeulean ku terlalu menghargai urang ka diri urang. Nah, dina ilmu tarekat teh supaya diri urang ulah dihargakeun ku urang. Sepelekeun awak urang, akurkeun jeung tai kotok. Akurkeun jeung tai embe, akurkeun jeung kocomeran. Nu matak diciduhan tiis bae. Tiis bae diciduhan urang. Siap, bareng di dalam nu ciduhanna gadis bari senyum mantap. Tenang, lagi cek urang teh. Aduh. Tak ieu teh ngahargakeun urang ka diri urang eta lah hijab. Nu matak ngeunaheun jasa ge salat, ngeunaheun jasa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat. Ngeunaheun salat teh Allahu Akbar. Geus ulah make usolli ka ditu mah. Usolli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri. Eta mah kos kitu mah salat sapinah. Cuma salat sapinah tah mah. Geus mulai ti engke zuhur geus ulah usolli aya jadi Muhammadiyah sana ieu. Tarekat lain aja. Lisuna lain jadi Muhammadiyah kajajaden dia. Ulah, urang mah keur syariat mah syariatna biasa usolli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkat atuh emang geus jeung Allah bae atuh datang ka dieu Allahu Akbar. Geus teu make Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat. Teu gitu. Atuh sanajan di kitu-kitu ge urang di Allahu Akbarkeun we hese bae teu kena lain pakom lain makomna encan boga hal can boga makom hese baca kiai cenah kudu disakaligus keun Allahu Akbar tungtungna mah ai salat aing jadi tantenya japan kuduna mah jipan isa aing Allahu Akbar Allahu agung balik deui lah Allah sejak kaula ye fokus kos kitu mah eta teh salat jelema TK ulah balik deui Allahu Akbar jadi tantenya tungtungna masih utek-utekan di dinya. Tapi mantap ai lain makomna mah biasa bae heulanan. Biasa bae urang ngagelegerkeun usolli siap dan hari incan datang ka makomna mah tetep hese bae. Matak ieu keur carita gitu menang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya ieu mah saeutik-saeutik bae teu kudu kikituan heuran ieu bae tah meminimalis ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang panjelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah aya jelema susah aju asa kasinggung pasya ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia pugunya nana ge dahar hese ngomong dibeli hulu sia pan aya nu sugih onam sia petatang peteteng di hareupeun aing sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong sia ku aing mejeuna kan nu sugih mah sakalian sombong ieu mah pugunya nana ge isuk dahar sore henteu
aja jana kurang diharga goblok sia tengah hargaan kain dibeli jeung huru sia ku aing pugunya nak nginum ge hese mana teu takabur mah kos kitu tah ulah terlalu menghargai diri urang geura-geura setik bae setik mentak carana cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Abdul Qadir mun urang meuli baju ieu sabaraha hargana 300 ieu 200 bae tah kos kitu teh deuk mulai geureuketan berarti Allah mun ditanya kunaon memang eta nu mantak 300 kana 200 ulah kieu oh duitna atuh lain deui tah mah tabaraha teh berarti tah mah nafsuna mah tetep lain kitu atuh ieu mah nu kunaon eta nu mantak itu izinlah ka Gusti Allah teu pantes ja awak urang mah kos kieu mah nya make nu mahal-mahal ieu bae tah bagus tah ngadeuketan tah Gusti Allah trek kitu tah rumus tarekat teh kos kitu rumus hakikat tarekat melalui hakikat dek hakikat teh Allah ngadeuketan teh aya deui meuli baju ieu sabaraha ieu ieu mah 150 nu ieu mah 200 tah 150 bae 3 atuh sarua atuh aleuyan jangan bebeja ka pamajikanna ieu mah 200 teh meuli ngabeulina ngan hiji anu 150 mah kabeulina 3 banding ieu mah leuwih lobanya tuh atuh bloon teh mah bloon kene sarua ieu lain kitu turun tina 200 kana hareup 150 emang teu aya deui kitu duit teh aya mah ayangan lah teu kudu nu mahal-mahal ja awak urang mah kos kieu ieu pejabat lain urang mah profesor lain insinyur lain jauh nu sapira di masjid ka imah tah kan bagus tah kadengena ge ngeunaheun kan kana hate sedep kadengena aja cek pamajikan ai teu kapake mah duitna ka dieu teh jang kula pan hendak deui bae ka urang hideuk lorekat teh hese jasa nya jeung urang nya jeung pamajikan saraya jasa ai kudu mah lain kitu pan dibikeun ka pamajikan dah geus ai jang kakak henteu kalau aing mah ngeuseun ka Allah bae ka aya hayang menta ka sia sak pamajikan ribet dibare mah dibere ngedeuk dicokot deui hese kos kitu teh hese lain lalagan tah turunkeun geus ieu sabardi teh 150 nu ieu mah ngan 70 bae kunaon emang terlalu menghargai diri geus beuki deukeut Gusti Allah deukeut Gusti Allah dah di restoran itu bagus teuing teu bagus urang mah teu sapira urang eta bae tadi dah teu bagus teuing eta bae tadi nya teh mah warteg geus bahala teh sangu-sangu kene ja warteg ge itu cek pamajikan dasar pelit oh bener lah tunggu mah gas ka haji di dinya ulah mah di ditu pan misah jeung pamajikan aing gara-gara nasaup jadi misah ya ese jasa hirup lu bantak ge ulah ketergantungan satungtung aya ketergantungan picen ketergantungan anak urang kayak tergantung ke pamajikan ieu pamajikan berarti henteu mawaan ka akhirat teu mawaan deukeut ka Gusti Allah ketergantungan urang ka pamajikan serahkeun pamajikan kumaha hayangna geus ente anak-anak gitu ai penting mah biasa ngahiji ieu mah urusan kos karar itu tah gas pokona mah sakadekna ente pokona aja teu bisa diatur sebab naon lu dituturkeun bae urang ngajauhan ya aing Gusti Allah anak teh teu bisa nuturkeun urang kok kadahanan hudang ti peuting mah atuh salat telanan geus sakali 2 kali 3 kali lantaran urang puyeng ku anak bae pasrahkeun ka Gusti Allah sabodo sia aing geus ngadidik ka sia aing deuk nyalametkeun diri aing hayang deukeut jeung Gusti Allah kudu siap kos kitu norekat kudu siap jasa kos kitu jadi nu mantek loba nu teu ngurusan anak kadeuleuna teu ngurusan anak geus ngan teu bisa kadeuna ala kadar bae sebab naon ieu hate ieu bahaya pasrahkeun ka Gusti tawakkaltu Allah tah eta teh pakaian geus diminimalkeun ku urang kendaraan geus diminimal lagi mah barang jadi kiai ngagedean mobilna ge jadi ngabagusan bener pun jadi berarti gajauhan yang Gusti Allah teh kos kitu teh ieu mah keur carita teu bisa hate ai bisa mah masalah bisa mah masalah Gus Dur teh mobilna BMW di jerona teh korsina ngan saukur 4 taneun sok itu gedena BMW 4 tan lantaran nyana jangan ngajojor di jero mah nya kos kitu tapi pan wali keur carita sompralna bukti nyatana di zarahan lamun lain wali moal bisa di zarahan embung urang boro-boro ka Gus Dur ka abah urang teh hayang urang zarah di sisi Gus Dur loba makam embung urang zarah
Tapi kan di dalam geus kurang dibahas ketika aya seorang ulama, ketika aya seorang manusia maot urang hayang zarah kadinya lain sembarangan aya naonan di dirina. Ternyata begitu dibuka utuh tanda kewalian. Nah aya imah keur carita urang keur lalagaan bae layaripul wali ilallah imah keur carita lalagaan bae. Eta pan di duniana nya presiden, nya mobilna BMW gede deui. Kadang-kadang naik Alphard nya nama, kadang-kadang naik baby band deui. Aduh, aju main hotel bae pandai. Atuh urang ge meureun daek jadi wali kos kitu mah tah. Hayang urang ge wali tapi kos Gus Dur. Belon teh coba urang mah. Urang mah nu di deuleu kesenangan we hatenya na teu dikodok ku urang. Apa hayangeun nya naik mobil kendaraan gitu. Apa hayangeun hotel masuk eta mah kaayaan situasi bae mesti datang ke hotel anu lantaran meeting di anu, mesti datang ke hotel anu lantaran musyawarah di atuh, mesti datang ke Senayan lantaran iku situasi teu hayangeun jelema ketika nyana kanyahoan teu hayangna dilengserkeun mun dipertahankeun bisa lantaran nyana teu hayang geus bae dipurgeun bae. Tuh, nah iyalah diminimalkeun ku urang ku ari mah. Sagala rupa diminimalkeun. Geus make bakiak teh setelah orang tafakur tina beli anu hargana 5 juta turun ku ari teh kayeni atuh tina beli kayeni beli lalaki yani turun ka sendal biasa ya turun deui ka Lili sendal merek Lili lain Haji Lili turun deui ku ari mah teh asana luhur teuing make sendal Lili ge make sendal capit swallow luhur teuing swallow ge make buatan bojong make buatan bojong ge luhur teuing ku ari make bakiak terakhir tapi ku ari mah make bakiakna tasawuf jeung make bakiakna anu ngetren ieu mah hayang sohor abeh pajar tasawuf atuh lain deui. Jadi eta kele barangna dipake ku sieu mah bener tasawuf setelah tafakur jeung muraqabah. Embung mahal teuing, embung bagus teuing, embung trek deui nu panghina-hinana adalah bakiak. Beda jeung urang meuli bakiak tah, ayo nurutan kiai. Kiai ge sok make bakiak, urang ge make bakiak geus abeh pajar kiai urang ge abeh pajar pan, lain pan. Nah eta mah lain deui, ieu mah asli make bakiakna teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah, hayang darajat Allah. Nu ieu mah nurutan teu jadi nu ieu. Terjadi, tak eta teh kos kitu beda teh. Ieu mah kiai mah make bajuna bagus, tapi menang derajat indallah. Ieu mah make bajuna bagus tapi menang siksaan ti Gusti Allah. Belain deui. Naon? Hatena encan diturunkeun. Turunkeun coba hatena. Ieu keur carita hal angel keneh ieu. Ieu keur carita tak eta didinya kuncina tah. Ulah terlalu menghargai diri urang, datang ka dicoba ku urang. Andai kata batur ngomongkeun urang tiis bae urang mah. Sabang nu mantak marah ge pan aya harga. Si eta ngomongkeun aing, emang kumaha gitu? Aing budak teu ngahargaan ka aing. Goblok meureun pan aing harga aing mah miliaran. Jual coba ge awak aing. Eta teu ngahargaan ka awak, berarti ngahargai diri jauh jeung Allah. Hayang deket jeung Allah, datang ka boga perasaan eueuh nanaonan. Contoh Kangjeng Nabi Ayub. Kumaha emang? Cak setan Gusti Ayub mah ibadah sote atuh bener bae hartanya nama jujung kelan salat ya tah hayang maju tanina buktikeun ku aing cek Gusti Allah janjana mah karena Allah buktikeun coba setan Gusti cak setan teh ayo dibeulem hartana tek sugan robah Kangjeng Nabi Ayub henteu Allahu akbar cek Gusti Allah setan aya harta nu nyasa salat keneh henteu salat dah cak setan tamanya nama demi keluarga anak tamanya nama ngadoa ge jang anak yang keluarga lain jang Gusti tamah begitu Kangjeng Nabi Ayub keur nyantai anak raga kabeh paeh kabeh kumaha Kangjeng Nabi Ayub Allahu akbar setan ge cak Gusti Allah teh aya keneh anak nu nyasa masih jadi ibadah teu masih dah tambah jang diri sorangan, hayang sehat, hayang bagus, hayang hebat, hayang kubatur pajar di istimewa. Ya, buktikan ku aing sia. Cak, bere buruk sok wabeh awak. Allahu akbar. Allah, setan. Awakna geus kubak we rajit Gusti. Masih ibadah nge Allah masih. Naon deui? Jaheunya. Jaheunya. Jadi geus dileungitkeun, harta leungit, anak leungit, awak leungit, tinggal qalbu doang. Allah. Robatan teh henteu.
naon eta mantap teu menghargai harta Kanjeng Nabi Ayub, teu menghargai keluarga Kanjeng Nabi Ayub, teu menghargai awak, leungitkeun Gusti awak abdi, acurkeun awak abdi, abdi tetep ka Gusti Allah. Tuh, lamun urang menghargai awak, kakarak lieur saya teh dokter atuh. Dokter. Itu menghargai awak urang kan berarti. Jauh tak urang jeung Gusti Allah. Urang mulai guys, tek bae muriang, moal ka dokter lah aing mah pugu nyeri. Atuh ari makom syariat mah ka dokter bae. Henteu ngaluhuran urang da sok engkena pugu di makom-makom syariat. Tuh, kunana tak borok. Atuh lain ka dokter ge mung lah kajeun kena kulaleur bae. Siang ngeunaheun, tah tetangga sia baueun. Atuh kajeun lah kena baueun. Pan eta tungtungna mah ngahinakeun ka diri sorangan, lain ngahinakeun naon kitu ngaranna ngateungeunahkeun ka batur. Aya bae babaturan karoyeuh. Kan teu meunang urang ngateungeunahkeun ka batur teh. Tuh. Jadi aya lain makomna mah ulah. Nah, kuncina hayang boga hal, kuncina hayang boga makom, nafsuna urang disaetikeun heula. Datang ka teu menghargai diri. Dakang ka mana urang menghargai diri urang, didinyalah urang jauhna jeung Gusti Allah. Ketika urang geus teu menghargai sama sekali ka diri urang, harta teu menghargai. Urang teu ngahargaan harta, urang teu ngahargaan keluarga, urang teu ngahargaan awak urang, didinyalah deukeut jasa. Henteu kudu ku Gusti Allah dicokotan. Sanajan aya ge ulah